Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping ka dur-dur simkuring anu aya di lembur, bare anu aya di kota, sareng sawae anu nuju gumara, boh di Indonesia, boh di mancanegara. Lur urang ngabahas berita anu masih kene aktual, anu masih kene janten perhatian masyarakat. Nyata rebutan harta titinggal atau harta waris antara Teddy versus anak-anak Lina Jubaida ti Sule. Ya berita teh aya terus karena langkung ti sabulan terus jantan perhatian media massa. Ya minangka video kedua anu ngabahas perkara harta waris almarhum Lina Jubaida. Dina berita anu pang anyarna, Teddy mengklaim yen manehna boga hak karena harta titinggal Lina kulantaran geus milu ngawaragadan ngabangun kos-kosan anu aya di Bandung, di kota Bandung. Sebaliknya Rizky anak Lina ti Sule teh nyata komedian anu keur populer, nyebutkeun yen kos-kosan anu dibangun ku Lina teh sanyana minangka duit ladang usaha Rizky anu tuluy ditabungkeun di Lina tur ku Lina almarhum ku indungna dipake ngabangun kos-kosan. Tah katinggalina ieu perkara teh bakal maju ka sidang pengadilan, ka proses hukum. Tah engke bakal katingali saha anu unggul dina pacengkadan antara Teddy jeung anak-anak Lina ti Sule. Tapi lamun ku urang dianalisis secara hukum, urang sawang heula janten perkara harta waris kulantaran Teddy jeung Lina teh agama Islam, dianalisisna kudu dumasar kana hukum Islam. Dina hukum Islam sakumaha parantos dijenterkeun dina video nu kahiji anu disebut harta waris teh anu disebut harta perkawinan teh sahanteuna aya dua. Nyata anu disebut harta bersama anu ayeuna mah populer disebut harta gonogini, lamun dina istilah Sunda mah disebutna teh harta guna kaya atawa harta campur kaya. Nyaeta harta ladang bebenangan boh salaki boh pamajikan atawa salaki unggul salila kakurung ku perkawinan. Jadi sabada nikah, sabada kakurung perkawinan tuluy bebenangan ladang usaha eta disebutna jadi harta bersama, harta babarengan. Ari anu disebut harta bawaan atau harta asal nyaeta harta bawaan salaki atau bawaan pamajikan samemeh kaiket ku perkawinan. Jadi samemeh prukawin teh boh salakina boh pamajikanana masing-masing mawa harta, bisa wae tina harta ladang usahana masing-masing atau harta waris atau harta hibah atau harta hadiah. Tadina hukum Islam anu disebut harta perkawinan teh kudu aya garis anu teges. Nyata lamun harta bersama atau harta gonogini atau guna kaya nyata harta gonogini bogana babarengan hiji kulawarga. Tuluy lamun masing-masing mawa harta bawaan boh salaki boh pamajikan eta ge kudu dipisahkeun. Jadi kudu tegas gitu. Tapi lamun duanana aya kasapukan, sapuk bener-bener sapuk, harta bawaanana rek dicampurkeun jadi harta guna kaya atau jadi harta gonogini nya teu nanaon. Tapi kudu dumasar kana sapukan. Lamun teu aya kasapukan, sakumaha aturan dina hukum Islam kudu aya garis tegas. Jadi teu beunang dicampurkeun gitu. Tah ku kituna lamun misalna teh nilai kana hukum Islam, Teddy nikah ka Lina teh kira-kira Januari 2018, terus Lina ngantunkeun alam dunya Januari 2020. Jadi
Lina jeung Teddy teh kakurung ku perkawinan teh 2 tahun. Tah, urang bisa naksir lah salila 2 tahun harta gonoginan sabaraha. Ceuk ceuk keluargana Sule Ari anu Ari Lina samemeh pruk kawin ka Teddy teh mawa harta gedena kira-kira 10 miliar. Nah, jadi lamun teh mah bener Lina mawa harta 10 miliar samemeh kawin ka Teddy, hartina Teddy mah teu boga hak kana harta 10 miliar. Tapi lamun misalnya teh jero 2 tahun Teddy bisa usaha tur boga harta gunung gini terus Lina ngantunkeun Teddy boga hak. Tapi numutkeun kompilasi hukum Islam aya pasal anu nyebutkeun hakna Teddy teh ngan ukur saparapat kulantaran naon kulantaran Lina ninggalkeun budak nyaeta 2 ti Sule jeung hiji deui ti Teddy. Tah ayeuna kumaha soal klaim Teddy karena harta anu cenah nyebutkeun milu ngabangun karena kos-kosan anu dibangun ku Lina. Tah ieu mah Lur lamun teh mah paceng keadaan ieu nepi ka sidang pengadilan, Teddy anu boga beban pembuktian. Jadi Teddy anu kudu bisa ngabuktikeun lamun manehna bener-bener milu nyumbang, milu ngabangun karena kos-kosan anu dibangun ku Lina. Tapi lamun misalnya teh henteu bisa ngabuktikeun, artina Teddy teu boga hak. Sedangkan Rizky mah saupama teh kos-kosan anu dibangun ku Lina teh memang lain duit Rizky tina usahana minangka artis. Nah, Rizky mah tetep boga hak karena harta anu ditinggalkeun ku Lina. Tetep boga hak. Komo deui lamun Rizky na oge bisa ngabuktikeun yen sanyana kos-kosan anu dibangun ku Lina teh di Kota Bandung duit Teddy gitu. Sok komo lamun Rizky bisa ngabuktikeun. Tapi dina hal ieu mah beban pembuktianna teh aya di Teddy. Tah, engke urang tingali nah Teddy bisa ngabuktikeun teu lamun manehna memang milu ngabangun karena kos-kosan anu dibangun ku Lina. Tapi Lur kudu di tingali oge lamun teh mah memang Teddy milu ngabangun karena kos-kosan anu dibangun ku Lina. Lamun teu aya perjanjian, teu aya kesapukan, henteu otomatis eta kos-kosan teh bisa diklaim Teddy boga hak. Jadi henteu otomatis. Jadi misalnya teh Teddy bisa ngabuktikeun yen manehna meuli material misalnya teh semen atau naon kudu ngabangun kos-kosan. Tapi lamun teu aya kasapukan naon kitu teu aya kasapukan yen eta teh minangka bagian tina harta bersama, henteu otomatis duit Teddy anu dipake ngabangun karena kos-kosan teh henteu otomatis si kos-kosan anu milik Lina teh anu memang ti awalna samemeh kawin geus ngabangun eta henteu otomatis Teddy boga hak. Tah jadi kitu Lur lamun disawang tina analisis hukum Islamna. Jadi engke urang tingali boleh hideungna kumaha endingna atawa pungkasanana tina dongeng rebutan warisan antara Teddy jeung anak-anak Lina ti Sule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.